Ternyata lamun orang sering sholat duha sekali, dua kali, tilu kali, poe, sepoe, dua poe terus baik. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sageus salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dibere ngeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balqi. Ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja masyaallah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani masyaallah subur tanina. Ieu berkat salat duha. Eta nu kos karana mah geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub, embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua, talabna dia al-kubur, kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail, salat tengah peuting tahajud. Begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jeung urang raca bangun 2 rakaat bae, 4 besi gering, 2 bae 2 daripada ke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud sakitu. 2 bae sholli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Allah syaratna sareh heula, syaratna sareh heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat peuting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat, witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat. Salat hajat ge geus cenah kiai salat tasbih ngomong doang geus dia. Keur dongeng doang, keur dongeng geus di mana